Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka tadi nama sanggeus wijana dahar teh rek terus ditanya. Tapi kabuktian manehna kalah ka ngalenggut nunutan. Atuh nya kapaksa we sina sare heula karunya ongkoh. Pamikirna pasuta keun we isukan ditanya mah sakalian rek dianterkeun. Duwi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana peuting karasana beuki simpe beuki tiiseun. Bulan di luhur langit teukeur mah katempona oge geus jauh naker. Bubuhan tanggal geus nincak lilikuran. Katurug-turug mineng susulusupan. Lain bulan nu nyulusup sanjana mah ngan mega nu mineng ngahalangan ayang-ayangan kabawa angin. Anu nimbulkeun bulan siga nu nyusup nyumputkeun jirimna. Pangeusih lemur gadog rehe comrek tidur magrib keneh sepina teh teu beda we ti lemur kosong. Taya nu ting gareneng ngadarongeng atawa nu ting barakatak saleuseurian saperti biasana. Malah teu kadenge nu batuk-batuk acan. Sumawana sora budak ceurik mah ngan kapeung-kapeungeun kadenge sora embe beberelean. Anjing nu biasa narageg teh dumadakan deui. Ayeuna mah taya jegag taya jegog. Teuing geus dibuburak atawa kabeh geus diungsikeun supaya ulah aya di lembur. Katempona pangeusih lembur teh tangtu geus ngagaleubra ngaharenen di masing-masing enggona. Ngagaleubra dipepene ku jemplingna peuting ngararasakeun awakna urut tadi beurang digarawe nyaliar pangupajiwa. Memang teu salah awawena katut barudak laleutik mah geus ngaharenen sanajan tacan sarare. Ari lalakina sakur nu kaitung jag-jag keneh mah kabeh oge taya nu cicing di jero imah ting sulumun ting dilisir dipipir-pipir nu sakira poek sarta harieum bari kabeh oge taya nu lemor. Ku kitu teh mah pangeusih lembur teh keur meujeuna caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket lantaran tadi sore lemburna kadatangan telik Pang Indrajala. Jurujana bapa maling nu rek ngagunasika barudak laleutik diculik pikeun parepeh maraban parada demit. Pasuta kalawan dibaturan ku sababaraha urang. Tereureuk gawena teh ngulincar we ka unggal-unggal suhunan. Roronda
kanu keur ngajaga Pancabaya. Minangkana mah pikeun ngagedean hate. Ongko ari teu dikulincer mah bisi nu jaga samewara atawa heg aya nu bolos asup ka imah lantaran di luar ngarasa tiris. Ari di jero mah kapan genah ngagojod pagugulung jeung anak pamajikan. Maju ka tengah peuting. Kaayaan di jero imah geus bener-bener simpe. Kalolobaanna mah geus pada sarare. Sanajan memeh reup mah teu wudu ditapuk ku kasieun. Boa sararena oge teu leupas tina impian-impian nu pikasieunun. Da eta we loba nu keur ngageubra-cibra ujug-ujug ngorejat ti buburanjat. Digareuwahkeun ku impian nu pikasieunun akar. Nu di luar diatur bagilir. Ulah nyaring atawa sare-sararea. Ngan pasuta nu tetep tagenteh. Mun keur waktu tadi dibarengan ku opatan, ayeuna mah ngarorisna teh cukup kuduaan. Dan nu duaan deui mah sarare heula. Nu ngajaga di imahna pasuta minangka pangtohagana. Dikokolotan ku Darma. Sanajan budak ngora keneh, tapi manehna teh kaasup murid pasuta anu pangmajuna. Keak, keak, keak. Cek, 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 cek. Koreak patemalan jeung bebence, mutuh matak muringkak bulu punuk anu borangan. Awas euy, ulah balangna. Eta koreak jeung bebence geus mere ilapat teu. Ceuk Darma ngaharewos ka batur-baturna. Alah. Wah, datangna ka imah kuring. Kikarta haros-hos. Pasieunan geus teu kaampeuh melang kanu di imah. Oge dirina sorangan ge geus kokompodan. Teu karasa teng bensina bocor. Atuh Ki Salim nu keur diuk ki geureunana ngadadak ngagurubug lantaran kana bujurna aya nu tiis-tiis. Aduh, nanahaon ieu teh ha? Ki Salim satengah nanya ka awak pribadina. Alah, nah geuning ieu mah bau podol. Udi ngagero rada tarik lantaran poho. Oh nya labok we kumaneh Udi. Ki Karta ngambek dumeh digareuwahkeun. Hus. Nah ya teh bat ribut. Jeung bau naon teh ha? Darma ngagebes, tapi satuluyna mah bari mengkek irung. Jempe teh nu nembalan. Lain sieun ku Darma kabeh oge. Tapi sieun ku Ki Karta bisi ngambekna katutuluyan. Pokona mah karunya. Lantaran lamun ambekna parna manehna mah sok ngadagor-dagorkeun sirah sorangan. Aduh, kawasna aya nu ngawalu jengkol yuh. Darma bari nyingkah ngajauhan. Ret manehna nyeung jalan ronaan anu ngabulungbung taya nu ngulampreng. Bosato sumawona jalma. Kolebat. Geringkang. Ceg nangtung sisi sawah tungtung lembur belah ti kaler. Taya nu nangenan. Nu keur cineluk jaga duaan di buruan imah. Ongko-ongko we cinekul mepoek. Bari nyenyekel kohkol awi. Bedogna tembong geus dilalagar. Juringkang, juringkang. Nu nangtung teh tembong leumpang. Muru imah pangsisina. Ketayap, ketayap maju. Geus ngaliwatan sababaraha imah, gog manehna cingogo. Kawasna keur ngadedengekeun. Kumaha katiten yen di buruanana aya duaan deui keur ngajaraga. Sarengeh manehna seuri. Sanajan poek, teu burung tembong huntuna baradag lir baliung. Usiwal manehna ngodok saku kampretna. Hore ngaluarkeun kayu api. Geus kitu manehna ngodok di saku. Ayeuna mah manehna ngaluarkeun eurih garing sabebed. Sok didedetkeun kana cemped. Babari naker. Poguy mah teh geus butut naker. Cekes ngahurungkeun kayu apina. Bur we eurih garing teh disundut. Geus kitu mah juringkang les we. Manehna ngareles kanu poek. Nu keur ngajaraga ongkoh-ongkoh we ngadedempes. Teu katiten dipipir geus ngabebela seuneu.
nyaho-nyaho teh nu di jero imah geus cing darengek lantaran imah nak kahuruan. Begilila seuneu teh beuki gede. Keur mah imah nak geus butut, kata mah angin meningah hiuk, teu beda we teu nu dihihidan. Tal ngarembet ka imah gigireun. Puguh suhunan imah teh es tuning pagegeye. Atuh dina waktu anungan sakedet pisan. Kampung Gadog teh geus hibar ku seuneu nu ngabebela. Geus kitu mah der we ibur salalembur. Jalma-jalma pasuli berengan anu rek nulungan nu kahuruan. Ting gareret narimba. Ngakutan cai sawareh naluaran tangka cau dialung-alungkeun kana seuneu. Di imah-imah nu tacan dilentab ku seuneu pahibut ribut ngaluar-luarkeun barang bobogaanana. Dialung-alungkeun kaluar. Sora nu ting gararo jeung nu ting jarerit geus teu puguh dengekeunana. Ditambah kunu ngawiwiw ceurik sarta barudak peting koceak. Nambah-nambah kaweur jeung gempeur we kaayaan teh. Lemur nu keur waktu tadi rehe comrek sepi jempling teh ngadadak jadi saheng. Suara jalma-jalma ditambah kuting beletokna awi-awi kabeulem jeung ting borobotna imah runtuh. Pasuta paciweuh paparentah ngabagi tanaga nu ngajaga di imahna dikuatan lantaran ieu kajadian kahuruan teh kumanehna mah nu daya pikirna leuwih motekar geus kaijir. Ieu teh lain kahuruan biasa tapi tangtu aya hubunganana jeung kajadian tadi ti beurang. Moal teu pagawean jalma nu tadi. Ieu sababna nu matak di imahna ditohagaan jumlahna, nu ngajagana ditambah lantaran kapan di imahna pisan budak teh diteuneuna anu bakal jadi bulan-bulanan si culik. Memang tepat hitungan pasuta teh. Saeutik oge teu mencog. Tapi dina soal taktik manehna salah ngitung. Kumanehna teu kaijir yen ku ditambahanana kakuatan anu ngajaga di imahna teh. Sarua we jeung mere nyaho ka si Aki yen budak teh aya di imahna. Hal ieu pisan nu memang dipika butuh jeung dimaksud ku si Aki oge. Lantaran sama sekali teu nyahoeun di mana imahna pasuta oge di mana budak teh disumputkeunana. Kaayaan seuneu beuki lila teh lain beuki rerep tapi kalah ka beuki ngabebela muntab-muntab. Lantaran terus ngarembet ka imah-imah nu aya di sagigireunana. Ngaran-ngaran imah bilik malah teu kurang-kurang nu hateupna tina eurih atawa inyuk. Sakumaha joh-johanana oge jalma-jalma teh satekah pola mareuman seuneu tapi sigana teh taya tapakna pisan. Dina mangsa jalma-jalma keuriweuh paciweuh. Saurang oge taya nu nangenan yen aya nu ngalebat malibir pipireun imahna anu tacan kaduruk. Gog-nagog handapeun tangkal cau ngawaskeun jalma-jalma nu keur pasuli berengan. Matana nu seukeut teu beda we ti mata heulang ruyuk. Ular giler ngawaskeun polahna jalma-jalma. Manehna teh taya lian si Aki anu ngarasa keneh panasaran ku polah manusia tadi. Basa tadi beurang manehna mabur lantaran ngarasa sieun dikoroyok kurang lembur Gadog. Sanyana mah manehna teh make boga pikiran rek terus balik deui we ka Cicapar pikeun nuluykeun maksudna manggihan gumilar. Moal budak sote lain hayang-hayang teuing. Oge lain eta maksudna pangna ngadatangan ka Cicapar. Da tadi oge ngan saukur pirajeuneun pedah budak teh teu daekeun balik ka imahna lantaran sieuneun ku indungna. Oge manehna make diberean resep. Dumeh kaayaan budak teh kacida tegepna. Ngabogaan susunan anggota badan nu kacida hadena. Tapi ngadadak jol bae pikiran hate sombongna. Manehna ngarasa teu ngeunah dumeh dina soal marbutkeun budak teh manehna aya di pihak nu asor. Ngarasa wirang. Nepi ka manehna ngalaman mundur. Padahal cek ijiranana
asa kurang kumaha hebatna pangabisa anu kumanehna geus dipimilik. Ya sababna nu matak manehna ayeuna balik deui ka gadog. Nimbulkeun kaributan ku jalan ngaduruk imah, maksudna mah rek nyokot deui budak ti bongohna. Lain butuh-butuh teuing, ngan samata-mata rek nembongkeun ka pangeussi lembur yen manehanana teh hiji jalma nu teu bisa dielehkeun. Wibarna seuneu manehna geus bisa nitenan kana gerak-gerikna pasuta anu jadi musuh utamana. Kumireungeunna pasuta paparentah pikeun nu hagaan panjagaanna di imah geus cope dina hatena yen budak teh tangtu aya di imah manehanana. Katayap manehna ngadeuketan imah pasuta, juringkang kapipir dongkok ngadedengekeun heg nempok ti gigireun imah tina liang-liang bilik imah anu marolongo. Di jero imah teh caangna ngan ukur reyem-reyem, di caangan ku damar cempor anu hurungna ngentet. Tapi kumanehna geus cukup kadeuleu. Di tengah imah aya nu gempar barudak sarare. Geus teg we dina hatena yen budak anu tadi teh geus tangtu aya di dinya bareng sarare jeung budak-budak nu sejena. Tadina mah manehna rek ngajejempe make jalan dapur. Tapi jol di hate sombongna, lain ge jago. Ari kudu ngabongohan mah. Inget kadinya teu anta parah deui balesat we. Manehna kahareup geprak we. Sababaraha urang jalma anu keur ngariung ngayakeun penjagaan teh kumanehna diteungar teu beda we ti lakuna badak ciha atau puguh we. Keur mah dibongohan katurug-turug jeung ngarasa reuwas sarta tanaga nu neungar teh lain deui hebatna. Jalma-jalma teh mani raclang bluk blak kabeh oge pada nangkarak bengkang. Malah Ki Karta mah kapecelengkeunana mani jauh naker. Culik, tangkap, tewak. Ki Salim barang ret kanu neungar manehna terus gogorokan. Tulung. Pangalaankeun. Ki Karta gegeran pipilueun gogorokan. Tapi bari tetep diuk dina taneuh teu daekeun cengkat. Kunaon mangkata? Udi nuragragna deket Ki Karta ngagentak ngorejat. Nanya hari weus-weus. Kaget nyeung Ki Karta nu terus ngayak-yak dina taneuh. Ieu calana. Ki Karta teu kebat nyari tanah. Bedul teh. Ngawelu deui wae. Udi rikat ngejat sanggeus manehna nyampeurkeun. Tapi lantaran rusuh sampingna morosot teu katiten anu saterusna meulit kana sukuna. Atuh gabut we manehna labuh. Leuwih cilakana teh ninggang ka Ki Karta. Atuh teu bisa ditarekahan deui. Awak manehna jadi milu guyang. Teu beda we ti munding keur guyang dina leutak, cepel sarta ledok. Kanca dangu sadayana Dharma nu leuwih ti heula geus ngawasa dirina. Dan taparah deui sak we manehna narajang dina gerakan jongjolong nyamber warahan pasuta nu jadi guruna. Si Aki ukur ngagilir. Sedeng kuda-kudana teu robah. Des. Leungeun nu nyolontong teh dipeupeuh ku leungeun si Aki nu siga-siga kengkong. Hiuk deui. Leungeun si Aki nu hiji deui rek mepeg punduk. Tapi rikat Dharma ngajaul dina gaya jeler kasaatan. Sedang sukuna ngahalam nejeh kekemplong lawan. Sakilat si Aki rek newak. Tapi teu katiten. Hulu manehna geus dibentur manten ku si Salim anu ngabongohan ti tukang.
Manehna ngagentak malik bari hiuk we ngasupkeun jurusna kana careham. Kilak deui ngenca lantaran karasa aya nu ngahiuk ti gigireunana. Bari luncat manehna ngirimkeun panimpugna. Sedeng sukurna ngahalang ngajajak dada Darma nu harita nyeureudeg rek ngarontok. Beda si Aki keur malik ka tukang. Akibatna hebat oge. Sakaligus tilu lawan ngajarengkang ngajaloprak dina taneuh. Teng-tengkeun ya salemur garog mah. Ku aing moal burung diladen. Si Aki susumbar. Wani teh manehna nyarita kitu bane we. Jalma-jalma teh lolobana mah nu keur narulungan anu kahuruan. Darma geus udang deui. Teu ngalobakeun omong. Sak we narajang pinuh kawani. Pubuhan ngora keneh. Tanaga keur meujeuhna benteng. Bareng jeung eta Udi oge narajang ti tukang ngagunakeun gegendir rek nimpug hulu. Ceneng ti kenca katuhun geus ting hariuk peureup-peureup nu rek ngacak-ngacak badana. Oge Ki Salim anu masih keneh ngajoprak geus nguniang hudang anu saterusna ngarontok rek newak dua sukuna nu jadi lawan. Si Aki sakadapan mah rada keder oge ngarandapan panarajang ti unggal jurusan iwat ti luhur nu kosong teh. Tapi kalawan sakicep miheulaan gerakan nu jadi lawan-lawana. Maneh luncat ka luhur dua leungeunna geus hasil bisa ngababuk dua musuhna anu jolna ti kenca katuhun. Sakilat ngejeh serah Darma terus we malik diteruskeun ku ngajajak tak-tak Ki Salim. Hasilna hebat deui bae. 4 lawan geus bisa diragrageun sakaligus. Teu lila buru-dul teh jalma-jalma daratang dikapalaan ku Pasuta ninggalkeun nu kahuruan. Tanaga teh dibagi 2 lantaran aya nu ngabejaan yen culik teh datang deui. Ayeuna keur ngamuk di hareupeun imahna. Geus kitu marob we si Aki teh diraponan ku jalma-jalma nu lain saeutik-saeutik. Pada neungeul, pada nonjok, pada mentung. Nu akhirna manehna kawalahan oge. Karasa dirina kajepit ongko ayeuna mah jeung nyang hareupan Pasuta deui anu pangabisana teu bisa dianggap enteng. Serepet teh manehna mesat si oray. Put bet subat sabet suat siat. Sakur nu nyampeuk mah kumanehna eueuh nu dibere ampun kabeh dicacar bolang. Nu akhirna ngabayabah getih jalma-jalma pating jarungkal jadi korban si oray. Sanajan taya nu maot tapi kabeh oge ngalaman tatu anu pohara. Lantukna nu ngepung wakul buaya mangep teh pada bubar katawuran. Iwal nu masih tagan teh Pasuta jeung Darma kitu oge geus pada boborot ku getih. Cukup sakieu we heula urang gadog. Si Aki ngagorowok sakilat ngolebat ka pipir imah. Disangka kuno sajen mah terus mabur. Padahal manehna nobros bilik asup ka imahna Pasuta. Ret ka budak lalaki nuker pagugulung jeung batur-baturna papada budak. Ditungguan ku bojona Pasuta. Jan taparah deui sak gorowok we. Budak lalaki teh disamer kolebat. Ngejat deui kaluar kana jalan urut tadi. Bareng jeung ngoceakna bojo Pasuta. Di luar kadenge nu susumbar. Urang gadog. Beras usul kaula lamun nyata Andika jago. Kanca dangu sadayana kuludug gegelegeran alamat rek datang hujan. Langit nuker waktu tadi ngan ukur bengras meusan. Kahibaran ku cahayana bulan anu reyem-reyem jauh nembongan. Ayeuna mah geus meded poek. Sapoek hatena pangeus lemur gadog.
anu kakaraci keneh pisan ngarandapan musibat akibat panggawe sileungeun jail. Seuneu nu tita tadi ngabubulak ngahuru imah aya puluhna. Ayeuna ngan kari haseupna maledug ngelun mumbul kaluhur. Ninggalkeun runtuhan-runtuhan imah anu pasolengkrah mangrupa ruhak-ruhak nu geus taya pupurianeuna. Dirogrog diparelong ku panon-panon nu beueus ku cimata. Sedih nalangsa ari ras mikiran nasib dirina. Boga imah teh sasat prihatin aya tauna dibelaan kuru cileuh kentel peujit hayang bisa ngiuhan nu jadi anak pamajikan. Kari-kari ayeuna maningan sakoteap dihakan seuneu. Nu tinggal teh ngan ukur lebuna we sarta gunukan-gunukan areng anu masih keneh meledug. Diburuan imah pasuta jalma-jalma cih keur ngangkutan nu taratu. Sanajan taya nu binasa ngalepaskeun nyawa, tapi tatuna teh teu bisa dianggap enteng, malah teu mustahil. Di antarana aya nu kudu ngarandapan tanpa daksa saumur-umur lantaran leungeunna ngaplek atawa urat babajeg pegat dihakan bedogna si aki tadi nu dina narajangna teh geus teu make ugeran deui. Sigana oge mun nepi ka tumpur ludes sapangeusi lembur pikeun manehna mah geus teu matak jadi soal. Asal nafsu manehna we bisa kabudalkeun sarta kahayangna bisa laksana sapaneja. Paingan cek para ulama. Kaitung jihad fi sabilillah jelema nu geus bisa merangan hawa nafsu. Nafsuna nu goreng nu teu saeutik matak nimbulkeun malapetaka boh di darat atawa di lautan. Satengahna aya nu nafsirkeun yen nafsu teh teu beda ti kuda. Ari manusia lir ibarat hiji tutumpakan atawa kareta. Kareta teh moal bisa maju lamun teu ditarik ku kuda. Ari kuda teh upama seug teu dikadalian tang tu lumpatna teh sakama-kama. Paribasa lir kuda tanpa kadali ngaberung sakarep isun tunggul dirarud catang dirumpak. Ulah-ulah akhirna matak tigebrus kana jurang kasangsaraan. Kareta katut kudana hancur moal bisa kapuluk deui. Nya kitu deui kusirna nyaeta kuringna nu sajati. Jiwa nu ngawasa sagemblengna kareta. Tapi lamun si kusir bisa ngadalian sok sanajan kuda teh galak sarta lingas jaringas ku tali eles nu mangrupa kasadaran jeung kainsapan. Teu mustahil, malah pasti si kareta teh bakal ngageuleuyeung nempuh jalan anu lempeng bener. Jalan nu dipirido ku pangeran. Tapi ari saperti nu dilakukeun ku si aki mah, nu tayalian manehna teh bah jagur. Kana jauh bisa dipirido ku pangeran teh. Malah sabalikna manehna pasti bakal menang bebendon pangeran. Dinten teu oge manehna teh geus nimbulkeun kasangsaraan sarta katunggaraan rahayat digadog. Mangpuluh-puluh imah hancur jadi lebu. Jaba korban manusia anu lain hiji dua jumlahna. Masih keneh natrak urutna, getih ngabayabah, ngabeuleugeudeur beureum maseuhan taneuh. Anu barijil tina sela-sela raheut anu gurawah gudawang. Pasuta cacan ngarongheap. Basa tadi manehna ngadenge koceak dengekna maeroh nyaeta pamajikanana. Lain deui jajantungna ngajedud teu beda we tinu didudut. Sakilat cireng we manehna luncat ka jero imahna. Kasampak teh maeroh ngajengjen nangtung nyang hareup kana bilik imah nu geus dobol. Nu tadi ditorobos ku bah jagur. Panona molotot sarta awakna ngadeg-deg
riuk banget teu beda we tinu keur kasima atawa manggih kasieun. Sungut calangap bari curugna tutunjuk sedengkeun dua anakna nu awewe raeng careurik. Eroh, aya naon? Pasuta nanya gugup. Si Ujang bapana. Si Ujang aya nu mawa. Aduh, gancang bapana. Dibawa ku aki-aki. Tolongan si Ujang gancang. Maeroh nembalanana oge bari jeung gugup deui. Curugna tetep tutunjuk kana bilik nu geus dijebol sarta tungtungna mah hing bae manehna ceurik malah bari jeung jejeritan sagala nyambat-nyambat ka anakna. Kumaha eroh? Baruk si Ujang aya nu mawa. Pasuta kaget red ka anakna nu lalaki tetela eueuh. Ari red ka beulah juru tempat Sarewijana. Budak teh keur cineluk we. Temong muringis bari awakna ngadegdeg. Teu panjang mikir deui atawa ngalobakeun tatanya. Seak, gajeleng we. Pasuta norobos bilik urut si Jagur tadi. Geus cop we dina hatena yen anakna teh dibawa ku aki-aki nu geus jadi musuhna. Rupana bae manehna teh rek nyokot di budak anu tadi kungsi diculik teh. Tapi salah kop. Eger mah gedena oge memang sarua. Turug-turug kaayaan di jero imah teh henteu sakumaha caangna. Sanggeus manehna aya di luar. Jadi bingung, ka mana nya kudu ngudag. Puguh musuh teu kanyahoan leosna. Turug-turug kaayaan peuting nu beuki dieu beuki medem. Bulan geus teu temong jungkarengna. Lantaran geus mimiti kalimpud ku mega hideung ngadingding kanel ciciren rek datang hujan. Suara guludug nu sanajan kadengena masih keneh jauh tapi tetela ngaguruh di luhur langit. Pasuta tungtung nama teu puguh polah. Jadi buar biur teu puguh tanpa tujuan. Mimiti manehna terus meleteng mapai jalan nu brasna ka Bojong Salam. Tapi barang kira-kira geus meunang sakilometerna sedeng nu diudag mah teu katimu. Manehna balik deui terus ngulibek ngaler ngidul ngulon ngetan. Bebas ditempoan teu sirikna nu bala-bala disingkaban. Bisi si juru jana nyumput di dinya. Tapi lapur tetep we eueuh. Geus kitu mah berengbeng manehna balik deui. Di satengahing jalan amprok jeung Darma katut tiluan batur salemburna ngahaja nyusul bari mawa obor. Terus we balik deui muru ka lembur. Anu satuluyna ngagardig mapa jalan nu brasna kadungus cilik. Tapi nya kitu. Kalah kesang we ngoprot udagan mah ngalelep leungit teu beda we tinu di teureui bumi. Datang ka imah leuleus lungse. Bari hate tagiwur lain di kieuna. Disampakeun ku maeroh mapagkeun. Bari hari beus barang tanya. Geus tetela budak teu kapanggih mah. Atungan lengarak we. Maeroh kapaehan ngajehjer teu ingat-ingat. Kalawan teu ngalobakeun omong, goleh bae pasuta nyampeurkeun anak nu awewe. Ngadadak dua anak ting hariung careurik. Bari mireungeuh nu jadi indung kapaehan. Budak teh lain diupahan supaya repeh. Ieu mah kalah ditatangkep ulang jentul kawas nu geus leungit ingetan. Pamajikan kapaehan mah cul we pada ngagugulung ku nu sejen. Ari pokona mah manehna teh ngarasa bingung sarta susah anu pohara. Ari ras mikiran lampahanana sorangan. Ku maksud tadi mah kapan maksudna teh tayalian ngan sakadar nulungan budak anu diculik. Sasat rek nyieun kahadean manehna teh. Nohonan kawajibanana tutulung kapada batur anu keur ngarandapan bancang pakewuh. Dapiraku teu susah sarta nalangsa boga budak aya nu nyulik. Tapi bet kabuktianana ayeuna.
Akibat manehna nulungan ka batur teh bet mamalana malines ka dirina sorangan. Anakna pribadi nu lalaki sasat nu jadi korban. Leuwih ti kitu malah imah-imahna tetanggana kaduruk aya puluhna. Atuh nu ngarandapan cilaka badan teu kurang-kurang. Ieu teh akibatna tina gawe manehna sorangan. Nulungan ka batur temahna batur salelembur ka babawa sangsara. Hampir sapeuting jeput manehna teu bisa sare. Gawena ngan gedebag-gedebu gue guling gasahan. Nyolok kanu jadi anakna. Geus puguh pamajikanana mah. Sapeuting gawena teh ngan ceurik ngabangingik. Bari teu repeh-repeh ngocomang. Pokona mah ngabongankeun nganaha-naha make aya hate hayang nulungan ka batur. Tungtung nama anak sorangan jadi leungit di paling batur. Selang-selang tina ngabaweleh nu jadi salaki. Maeroh nyamat-nyamat ka anakna. Anu pikeun pasuta mah geus beuki teu puguh rarasaan. Dalah kaayaan hatena mah nya teu bina we ti nu jadi pamajikan. Saha nu teu nyaah atuh ka anak. Di luar beuki tamah mongkleng. Gludug geus teu kadenge deui. Diganti ku ting buri nyaena kilat. Dituturkeun ku sora gelap, ting jelebet, nyentarkeun hate. Hujan geus mimiti turun, anu beuki lila, beuki ngagebret. Teu beda we tinu dicicikeun ti langit. Nandingan juuh na cipanon manusa-manusa anu keur ngarandapan katunggaraan. Sasat hiji cocoba ti pangeran. Anu kurang-kurang na tawakal mah matak nimbulkeun ngarasula. Teu sadrah teu pasrah tumamprak kana papasten Gusti nu Maha Kawasa. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.